Abdi angger siga nu baheula Allah ngantos anjeun dugi katungtung hirup kasatiaan teluntur. Ibing teh kan kasebatna tokoh komedi Kebanggaan Jawa Barat Suhun. ke nasional. Tah, ieu nuju prosesna kumaha tah? ya proses nama seueur pikasirieun we. Hai. Mojang Bandung, Mojang Bandung, Kayung Uyun, Lakuning Ratu. Mojang Bandung, Mojang Bandung, Dipidangdung, Dipigandrung. Mojang Bandung, Mojang Bandung, Mojang pingitan priangan, sinanglingan, pinangkitan, tuturunan pararian, anggoana dangiangan, sulaman pingitan mojang, mojangna pingitan mojang. Mojang Raspati asih, mupusti istri sejati, dipihari kaki wari. Mojang Bandung, Mojang Bandung, Kayung Uyun, Lakuning Ratu. Mojang Bandung, Mojang Bandung, Dipidandrung, Dipigandrung. Mojang Bandung, Mojang Bandung, Mojang pinirang priangan, sinanglingan, pinangkitan, tuturunan pararian, anggoana dangiangan, sulaman pingitan mojang, mojangna pingitan mojang. Raspati jati asih, mupusti istri sejati, dipihari kaki wari. Wow. Luar biasa pamirtu, ieu duet mautnya. Rampak kawih lebetna itu. Rampak kawih. Rampak kawih. Margi. Tong wakamaut. Ulah kamar. Hoyong sehat heula. Amin amin. Pamirtu pendak deui di episode salajengna masih di podcast Jati Sunda jaga titilar seni jeung budaya Sunda. Masih disarangan ku narasumber urang di podcast Jati Sunda duo maestro nya Teh Elis Wizaksmi sareng Teteh Mama Dasima. Oge direncangan ku Kang Ojen sareng Kang Iwa, oge aya Kang Dedi Dodi Bosa. Bosa. Tur nuhun akang-akang, ieu luar biasa. Pamirtu urang lajengkeunnya tadi sempat diguar patali sareng kumaha napak tilas
jejak rekam tah. Nalika Teh Elis dina ngudag ngahonta cita-citana anjeunna sanes wae juru kawi, sinlen, juru mamaos, biduan margi pop Sunda lebet oge. Tah patali sareng hal eta, hayu urang ngaguar kumaha lalakonna saat tatan sareng Kang Ibing, sareng Kang Mai Sumarna teh. Pendak di mana sareng Kang Mai Sumarna? Sareng Kang Mai Sumarna teh kalaresan harita teh gaduh produserna teh ku Ahoy di Jakarta. Di Jakarta. MTE Record. MTE Record. Cenah di Bandung teh cenah. Aya juru kawih lagi booming lagunya gitu saurna teh. Anjeunna teh nawisan ka abdi kan ari bahasa Indonesiana kan lu cenah mau lagu pop Sunda nyanyi lagu pop Sunda. Iya cenah. Oh. Udah aja sama saya gitu. Tak abdi teh jantan kapincut. Kapincut tukang emas. Kapincut cenah. Jantan kapincut gitu. Leres. Langsung we recording tah. Langsung recording. Aduh lauguna ge dugi ka harilap deui nya. Dangding dong. Dangding. Nah eta laguna dangding dong. Aduh. Tah lajeng saparantosna kolaborasi sareng Kang Mai Sumarna. Lajeng we pernah jeung Kang Ibing nya. Lajeng sareng Kang Ibing urang nyobian lagu pop Sunda sauna teh harita mah nuju booming teh lagu Tak Ingin Sendiri teh anu ku Dian Piscesa. Malam ini tak ingin aku sendiri eta versi Indonesia versi Indonesia abi versi Sundana gitu. Abdi Alim Nyorangan. Abdi Alim Nyorangan. Sajewewet lah teh. Sajewewet. Keyboardna teu aya wiosnya. Wios we ieu akapela heula. Ditambul. Urang cobian manawi hilap deui. Manawi hilap deui. Atuh hilap mah mangawi. Mohon. Kumaha teh? Ayeuna ieu teh. Angke tahun payung. Ayeuna teh. Oh ayeuna mohon. Atos aya gitu. Aya. Oh insyaallah. Karantosan tuh tinggal. Abdi angger siga nu baheula ngantos anjeun dugi katungtung hirup kasatiaan teluntur hate pun eta aya pun geuning. Tuh aya pun ongkos Sunda. Selami. Atuh kana mah kitu we sami mong dina refrainna pengen kieu. Refrain. Wengi ieu abdi teh alim nyorangan neangan katengtreman hati duaan gitu. Pamirtup ieu lagu teh diproduksi ku Gitar Record oge kolaborasi sareng Asmara Record nya mintonkeun duet Teh Elis, Wisaksmi sareng Kang Ibing Kusmayatna. Teh aya seueur anu teu kauninga ku pamirtubnya. Nalika proses kan ieu. Kang Ibing teh kan kasebatna tokoh komedi Kabanggaan Jawa Barat dikeun nasional. Tah, ieu nuju prosesna kumaha tah? Ya prosesna mah seueur pikasirieun we. Hai. Upami Kang Ibing mah kan rada belet. Apa nanti Unpad lulusan Unpad teh alumni. Upami ngalagu teh anjeunna teh tiasa atuh Kang da salahnya sok atuh kumaneh. Kumaneh cenah sok nyanyina. Pami digenggeurekeun teh kitu. Kusia aja. Gitu ngawalarna teh dah hese cenah urang masuk ke mana. Oh gitu. Tapi dina prosesna sabaraha lami eta kaset eta? Henteu lami paling ge 2 dintenan. Upami ngisi vokal 2 dinten teh. Kan kieu benten sareng nu dikabayangkeun ku Gen Z nya tanapi kaum milenial. Da baheula mah kan engge pitaril. Aduh baheula mah hoyong rekaman teh susah. Upami soanten henteu prima mah atos. Benten sareng ayeuna digital ayeuna mah sabaraha trek janten. Baheula mah pitaril teh kudu mun lepat teh diulang ti mimiti apa. Pingawitan 2 trek kapungkur mah. Oh geuning. 2 trek paminayaga sareng juru kawin teh kan sareng nya Kang Gen nya. Upami atos tungtung lagu terus anu hitut. Aduh eta. Aya backsound. Aya backsound. Backsound. Jadi to subuh Kang Deni.
Atau subuh aduh ieu tos leuy-leuyan. Nya. Hiji lagu deui tapi di pengkerna. Aya ngaberowek. Aya nu ngaberowek eta. Enten seueur pika surieunana. Nya da geus karekam, Kang. Nya. Da upami ayeuna mah raos. Bade lagu naon? Ditungtut Hoyong aya senggol biasa. kumaha. Ditungtutnya Nya, ayeuna, Bade ditungtut. upami senggolna hoyong kieu hoyong digentos eta we mung hiji. Gitu. Bahagia ayeuna mah rekaman teh. Muhun teh jiga kapungkur. Kapungkur mah menangis. Eta Ayeuna rekaman mah teh teu aya. di Jakarta rekaman teh. Di upami nuju 2 trek mah di Bandung, Di ka Bandung. Kalersan upami ka dieu dienakeun terus tahun 84 85 mah ngalih ka Jakarta. Oh, di Ka Jakarta. Jakarta. Di Jakarta mah alhamdulillah atos aya 8 trekna janten tiasa ditungtut teh Kang Den. Leres pisan. Mohon. Janten upami soanten teu sae teh bodoh we. Bodoh. Gitu. Salajengna tidinya Teh Elis leres sakumaha anu sempat di spill di episode 1 acana tos rekaman sareng gitar rekod asma rekod ngadamel deui album nu salajengna nyaeta Kabayan Gogonjakan. Kabayan Oh, Gogonjakan. itu mah Ngawitan pisan ya gawe. mohon. Eta mah Sunda eta mah. Sunda pisan. Tapi sanes pop atau Sanes. oh sanes pop. Sanes Sunda. Sunda anu ngawitanana margi kasetage kumargi Teh Elis Kaset. lagi masih kene reuas gitu. Oh. Oh, muhun. Masih kene reuas teh acan. Oh, rekaman teh kieu janten masih kene Anu kumaha masih kabayan- nu grogi. grogi nya. Mohon. Janten kirang pajeng. Kira mah jangan. Pamirtup ieu artis 3 zaman teh ieu margi ngalaman di zaman pita kaset. Lebet oge rekaman kana bentuk compact disc atau VCD. Tanu CD lagu nu mana teh? Anu CD mah kalaresan lagu Cinta Soranya Kang Den. Oh, sareng Kang Ujang Suryana. Mohon, Kang. Apaan? Kang Ujang mah teu ningal. Teu ningal ge da pinter. Kantos di syuting ku ieu ku sanggar. Sarae laguna ge. Kang Ujang, tapi lagu-laguna luar biasa nya. Alhamdulillah. Margi kan Teh Elis oge diagengkeun ku Mang Ujang, mau disohorkeun ku lagu Mang Ujang. Anu Cinta Sora. Karemong Kaya. Karemong Kaya teh sanggian. Sanggian Mang Karunya. Ujang. Mang Ujang. Ujang Karunya. Cinta Karunya, Sora. Cinta Sora. Seueurnya. Seueur Salempai Bodas. Salempai Bodas. Pokokna mah seueur bae. Ih, Kang Ujangnya. Duh. Alhamdulillah. Teh Elis aya perbentenan teu dina hal kendalanya atanapi urang kan tadi sebutkeun 3 zaman teh zaman kaset, zaman pitaril gitu nya, Pitaril, lebet zaman compact disc, lebet enak zaman digital. Perbentenan anu pengalaman Teh Elis dina proses produksi tah. Langkung abot anu mana langkung nu abot nu mana tah? Langkung abot mah anu Nu pitaril. Nu pitaril. Janten teu tiasa nyanyi soranya sareng senggolnya Kang ge nya. Pasadayana. Oh lamun lepat hiji bawa musik oge. Uih deui sadayana. Kang Dodi. Kang Dodi Bosa. Leres. Engke Kang Iwa. Kang Iwana. Teko sewat. Wih sadayana. Aduh. Oh lah. Uihan Uihan lagu deui. teh biasa janten 10 kali uihan. Alah 10 tik eta teh. Itu 10 amplop. Bayangkeun atuh Muhun aya nya. berkawis rekaman 8 lagu. Nya, Sadi sawengi name kenging salagu sok bayangkeun. olok hejo nya. Janten 8 lagu 8 dinten gitu nya. Aduh. Ayeuna mah 8 lagu bisa sababaraha jam nya. Ayeuna mah gampilnya. Muhun. Teh Elis tidinya ka mana tah lalampahan dina bidang ieu berkesenian tah? Berkesenian ya sesuai nama bercikibung di kaset pungkur. Kaset. Kajengnya biasa we panginten cikibung nama dina manggung. Dina manggung. Dina Pamirtu. ngamen. Teh Elis oge sebagai buktos bakti ka seni bela ka nagara karena lagu-laguna kan bermuatan nasionalisme oge. Anjeunna akhirna ngadegeun lingkung seni Tanjung Bale Tunjung Balebat. Kunaon disebatna Tunjung Balebat? Eta teh kumargi saudara teh aya sasakalaan Tunjung Balebat teh salah sawios putri raja saudara teh nya cenah. Putri Nama Raja. Raja kumargi dina lingkung sini eta anu nyempengna Mamah Elis Mama Elis. istri Muhun. Kan putrinya.
nu pupuhuna Mamah Elis Wizaksmi. Nu mah pun bapak teh entos cenah eta laguna teh. Da kapungkur mah kan sareng Mang Ujang mah Cahaya Gumilangnya. Cahaya Gumilang. Gitu. Janten atos we di Jakarta mah anu produksi MTR Record mah Tunjung Balebat. Tunjung Balebat. Oh, jadi nu dianggena ti sanggarna Mamah Elis Wizaksmi Tunjung Balebat. Pamilikna teu naroskeun. Mun pamilikna saha wae, terus pisan. Pamilikna mah di antawisna para sarjana ti Asti. Karawitan sarjana seni. Di antawisna Kang Yoris. Oh, nu ngadamel lagu oge nyanyi lagu. Lajeng senior wungkulnya. Pokokna mah tokoh samini manuku. Iya, Kang Iik anu ngadamel. Sok narik mah. Sani. Nya karawitan anu ngadamel gending lengser. Mamang lengser tah. Gendingna teh ku Kang Iik. Nuhun. Sareng anu tos seniman anu tos ieu tos moyan. Tos moyan. Muhun. Kitu Kang Deni. Muhun wah luar biasa. Pamirtup tangtos aya hiji hal nu kurang teh oge diangge janten eunteng ye. Aya nilai-nilai inspirasi, nilai edukasina. Margi dina seni nya urang teh kedah totalnya teh Elis nya. Total abi mah. Pelaku seni sanes we juru kawi tapi lebihkeun ka ngagaduhan tadi lingkung seni. Tunjung Balebat masih aya teh. Masih aya. Tunjung ngantos jo. Oh iya. Pamirtup mangga anu aya hajat teh nya. Sanes iklan Kang Deni. Mu sanes. Mu mah bewara we. Nu ngawartosan. Periogi upacara adatna, organ tunggal atau nepi elektuna, apa namanya anplah teh naon akustikan aya nu bade nyunda, anu bade modern, bade dicampur kaleresan. Di dieu ge aya pemain keyboardna Kang Diki Wilman, putra kahiji teh Elis. Atuh vokalisnya kan Teh Winda Isrina apanan. Sapaketnya teh. Sapaket. Muhun. Bade hayang Wanda Degung mangga kaca pisuling oge aya. Ke dibantos ku Teteh Mama di balik layar bagian ngadua gitu. Maksudna ngiring nyanyi atuh. Kang Ojen ya. Ngawakilan para nayagan ningali kamotekaran, kamonesan, kaparigelan teh Elis sebagai nayaga ieu kumaha Kang Ojen. Ya. Oh gitu mohon. Tah mohon. Ulah ngambek sama. Kumaha Kang kumaha ya. Mohon saya bisa. Sae. Ngalah teruskeun ya. Asa punungan. Acan. Iya komentar. Pokoknya mah the best gitu. Eyang Masih anom. Masih 3 Oktober ieu ulang tahun. Itu tanggal Maret. Boleh jeung tepang tahun. Teh Mama Maret nya teh. Kaping 5 nya teh. Aduh, meni apal kitu nya kaping 5 Maret. Mana kadona? Ciri khas dari Teh Elis naon? Tah, ari abdi mah ka Ibu Mama sareng ka Mamah Elis. Bangga pisan margi ti kawit abdi SD. Tuh gini. Oh SD heula teh Pak Yun. Tos SD, tos gaduh pun biang. Oh, jadi gaduh pun biang. Abdi ge gaduh teh sombong. Abdi ge gaduh pun kaset biang. Bu Elis sareng Bu Mama gaduh kaset, abdi tos sok sering ngadangukeun. Ngadangukeun eta lagu anu tadi teh teh. Karembong Kayas. Abdi mah teh can tiasa ngacapi hari taman. Oh, tapi sok ngadangukeun Karembong Kayas. Anu kumaha laguna? Duh aduh nu tadi teh nya. Duh aduh nu tadi teh ya. Oh. Emang kitu rumpakanna asa lain? Tah kitu. Duh aduh ka ayeuna alhamdulillah menang kita berkarya aktif keneh gitu. Aduh nuhun. Keun atunya sino. Sehat ya. Tah amin. Sing sehat cenah. Kang Iwa. Upami di mata seorang Kang Iwa ya sebagai panayagan pop di zamannya sekarang ningali kiprah Teteh Mamah Elis Wizaksmi, mangga Kang. Saya. Saya. Karena masih kene. Margi, kunaon abdi naros ka Kang Iwa? Istrina oge sinden. Mohon pokoknya ai sineng na teu ngiringan. Mana oge sine. Oh, geuning. Ramana pencipta lagu. Apa lagu anu lagu penting nu urang teh kenging ramana Pak Amas Tamasara. Surat undangan nya. Surat undangan. Pak Amas?
Nuhun. Pak Mas teh ramana Kang sararae. Iwa. Pas namanya ge Iwa Prameswaranya. Iya. Baik ngeuh ya. Nya karek Karek abdi. ngeuh. Kang Dodi Bosa. Ieu kumaha ye ningali seorang teh Mama Elis. Pamandak sim kuring nya abdi salaku artos mirignya pamirig nya Pamirig. Reus pisan abdi tiasa mirig aranjeuna. Aduh, bener abdi oge reus. Nya. Satu kebanggaan ya reus abdi Leres, abdi di Cikibung dina Tambang Sunda Cianjuran ayeuna mah abdi mutlak dina Cianjuran. Oh, genre na teh. Sumpah eta teh. Reus pisan. Sumpah eta teh. Aslina. Aslina gitu nya. Aya anu kalaku sareng pop kata. Oh nya. Mentos mah. Nya. Kieu abdi di nu mana ya? Muhun, Abdi mun tacan paripurna lamun tacan mirig para tokoh-tokoh teh alhamdulillah aya. Ayeuna ya. Tokoh tokro. Kalaksanakeun. Mirig almarhum anu teu acan teh meureunna almarhum Bu Ais Komaria dah. Kebenjangan Tos dulu. kabujangan turunkeun. Dinar ibu. Atus alhamdulillah ke kapiring bae sanosa lagu dua lagu mah ta eta anu geus kamu gawe. Leres pisan. Upami tadi kamandang atanapi pamendak ti para panayagan terkait sareng sosok Mamah Elis Wisaksmi ayeuna teteh Mamah Dasima. Kang Ojen heula. Kang. Nya tuh ngawitan deui ti Kang Ojen. Margi kan ieu mah sering manggung bebarengan. Kumaha Kang ieu seorang Mamah Dasimah di mata Kang Ojen? Asalaresna abdi ge sami sareng kapungkur ti kapungkur oge tos ngefans ka ibu mama. Ngefans. Nuju sareng Bapak Didin. Didin Bajuri, Nah. mana teh mah carogena. Mohon abdi teh hoyong siga Pak Didin. Jadi carogena Mamah Dasimah. Papanggih ya nama. Hayong jiga. Yang juga Pak Didin suantena. Oh, suantena. Sugan statusna. Mana itu status Janten Kang Didi. lagu album anu ti kawit Anjeun teras anu naon Bu nu kaduana teh potret manehna gaduh sadayana kaset. Kaset. kapungkur mah. Cik lagu anjeun kumaha mun ngefans mah sok. Aduh ieu mah madenanya. Tong we akapela we. Teu aya deui. Atos secek. Cek aya deui. Seep teh aya deui atos. Kang Iwa kumaha ya? Pamandak abdi mah lagu-lagu ibu mama janten referensi Oh. kanggo para nayaga. Nayaga. Nyan sok miri kacapi Nya, kawi. Karsan abdi kapungkur ngacapi kawi. Pengacapi Janten bomi lagu-lagu teh nganggo lagu-lagu ibu mama Ibu. dimedreikeun ya. Waduh. album. Oh jadi judul-judul lagu itu jadi lagu deui. Mun Di medley Di medleykeun. sama bomi manggung teh. Alah euy. Jeung tina Lagu lagu. liren lagu gitu. Oh. Kalau kesan sadayana lagu booming. Iya. Anu para seniman. Nya leres pisannya booming lagu. Kagegot, seueur sama. Kageugeut. Kuning. potret Seueur. manehna. Potret manehna teh nu luar biasa. Anjeun, anjeun 5 ya, Bu. Hiji Aya dua nuju tilunya. dipidamel anjeun 5. Jadi damel. Kang nanona getos teu Ya aya. eta. Kang Dodi Bosa. Bu Mama ya kanggo referensi leres. Leresnya. Nami kieu abdi ngawitan diajar panami tembang dina albumna Buna Dalinding Asih anu. Lagu abdi ngawitan diajar nembang teh acan manjing guru ya abdi teh. Anu kaseta anu Dalinding Asih ayeuna lagu Sinangling Gegung Sunda Mekar kan kumplit kan aya. Tah kedahna mayar ka ibunya. Ditagih. Ditagih. Luar biasa. Pamirtup eta namina kamandang atanapi pengalaman spiritual batin. Pengalaman batin para pamirig atanapi panayagan sareng dua maestro Mamah Elis Wisaksmi sareng Ambu Mamah Dasimah. Ayeuna urang kembalilah wih deui ka Mamah Elis. Perjalanan panjang. Teras masihan contoh atos. Teras berkarya nuju duikeun ka ayeuna oge masih kene ngagaduhan lingkung seni Tunjung Balebat eta. Sempet kapotong tadi. Alamatna teh di mana teteh? Oh, ayeuna teh Mamah Elis teh alamatna teh Komplek Perumahan Giri Sedayu, RT genep, RW 10, Banjaran, Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Banjaran. Arjasari? Oh, nu bade ka Arjasari, namun paling dia kene. Satu acan kos Arjasari nama tebih kene, masih kene rada di kota kana sakedik. Ayeuna aya pamirtup nu bade hayang kasumpingan ku
Teteh Mamah Dasima kedah ka mana menghubungina? Alamat bumi di Madura sakene? Muhun di mana deui atuh danya. Ka Tah Madura. kitu. Di Terus pun adi teh tah hoyong dietakeun teh. Pun adi Yuyun teh. Oh, mohon. Aha. Oge Teteh Mamah Dasima ngagaduhan sanggar oge sami komplit namina Rineka budaya Sunda aya sampaikan ka debus aya. Di Sareng icalan gamelan. Icalan gamelan ngadamelan. Degung angklung tah bilih bade ngagaraleuh mangga. Angklung oge dah mah. Angklung. Kendang, Kendang goong sadayana gamelan degung, gamelan salendro. degung, salendro. Jalan naon tadi teh jalanan. Madurasa. Madurasa, Nomor. tapi bilih bade anu priyogi. Nya. Kaleresan eta teh aya gamelan degung, Aya. bade diical gitu tah. Tuh, aya bade Sok diical. atuh lah galau tadinya. Sabaraha perak. Wios atuh 12.000. 12.5. Mangga we lah hubungin we ke ka Teteh Mamahnya. Pilarian we di mesosan da seueur. Pamirtup ieu rupina waktu teh samporetnya teh nya kapan? Janten aya urang sami-sami nyakseni lagu Pamungkas etung-etung etung-etung deh. Etang-etang disebut etang-etang jeung itung-itung. Etang pamberamana. Nyuhunkeun doana sangkan Mamah Elis tetep salawasna jag-jag waringkas sehat. Oge Teteh Mamah Dasima oge sehat seueur rezekina amin. Amin. Tong heula Bapak KDM lukisan atus di gedung sate. Antun TF nya TF. Mangga. TF teh naon teh? Tah eta teh FT geuning lah. Singkatan. Ayo mangga nyanggakeun. Dalingding asih. Asih. Rong. Terasih suarita kudu panggang daling asih jatining asih jadi angkehan urang duaan di pengkolan bareng pisan ret ka tukang sumureng duaan
gupai tembung di gupai deui Jati Sunda jaga titilar seni jeung budaya Sunda. Waktosna Sunda kedah hudang deui margi. Sunda Mulia Nusantara Jaya. Cak duikeun ka dieu heula sim kuring Denny Gaclik disarangan ku narasumber Mama Elis Wisaksmi, Teteh Mama Dasima, oge pamirig aya Kang Ojen, Kang Iwa, sareng Kang Dodi Bosang ngaturkeun nuhun. Di pengkeureun kamera aya Mas Cahyo oge Teh Marta sareng di switcher aya Teh Line oge aya Kang Juju ngaturkeun nuhun. Ke urang pendak deui nya aya keneh ieu hiji episode deui patali sareng regenerasi dina seni jeung budaya Sunda. Hatur nuhun cak rampes mulus rahayu berkah salamet rahayu rahayu rahayu.